Ya, si bewok kemananya? Malah mencari ngurak. Karena semua bupan mensal baloba. Ente ah. Aing neangan upan hararese tuh si Sarwan maloba gitu upan. Dulu saya aing ngelapan oge. Ulun mun udah ya. Ngiringkeun ku aing ya. Oh itu si goblok Sarwan teh. Woi! Si upan mau maloba teh upan. Di aing eueuh. Weh, majaru ke loba upan mah ka dieu. Oh aduh aing kadinya ada loba mah bro mah aing lieur neangan upan oge. Aing kadinya kadang. Alah. Sugan aing teh nya. Aduh. Idauan wae. Nah, aing mah tahu upan tah. Sok dijikeun. Gitu. Aduh, cenapa aing? Wah. Anjir, harus menang 2 mana mah aing. Di belah mana ya teh? Nah, tidinya we tadi ngadakuan majarek kurek-kurek kana semua opan ni loba harus di mana wae. Upan biasa gede. Kita masalah pesanan MPG teh ya. Apa MPG teh apa? Naon Mas Mahil ganteng lain. Mas Mahil ganteng anu cek siapa anu hakanan dibagi-bagikeun. Eta we meureun Eta gitu. Kumaha eta sih? Ahmad teh bonteng jadi. Jadi terjadi aing nu puguh mah katipu euy. Kan emang salahna salah aing. Aing teh janji teh 2 minggu. Kasih Ahmad teh kecen di teang. Ari aing 3 minggu kadinya. Hari kitu masalah mana atuh paman. Dijual anjir ka batu digana teh. Batu teh duit aing cemego di manehna. Duit banggusnya. Geus bancek aing teh mah papaehan minjem baranganun. Pinter si Ahmad mah. Aduh si goblok si aing teh. Paman. Naon? Ari leunca abusna MPG teu. Aing loba pisan tuh leunca. Leunca. Udah lunca mah aja teh asup kana MBG. Ya aku aduh nya sarideung ngagarang balong tuh. Ting tah urang teh ek nanyakeun heula. Mah kunaon kitu ya ari masalah lunca teh bisa kana MBG kata anu saja bisa gitu nya. Pas sadengkeun lunca mah mayoritas itu nya. Udah kalau teh baru kieu na. Ari bonteng terong abus. Udahekeun teh lunca mah sana tanyakeun ke kuing Oke bejakeun nya. Cengek ge abus paman teu. Ari cengek mah komo hantu goblok kecuali cabe. Lada-ladaun budak di bare cengek mah. Piraku paman. Ek nagih kasih Ahmad. Jig sungan aya. Aya kamar jig aya. Biasa masih Ahmad teh masih kita sakeur di saung ya mana. Aing nanyakeun duit da. Atau di barangan atau duit aing ngendog gara kitu mah moal anakan si Ahmad dah. Tanyakeun ku aing. Parang aya euy. Paling aya. Kan aya daguanan mah teh euy. Kacang tah, terong. Tah. Tuh, coba bonteng sakieu beakna kok aing tah tinggal pare. Aya pare tah. Aya parena euy serek buahan euy. Man. Aduh, ini si paman lah. Gawe naon ka dieu nguruskeun bonteng gitu lo kamari paling dijual. Gawat ini mah. Halo. Aing Naon paman? Sok diuk tadi ya. Rek kurek jeung si Wawan. Menang. Lain menang sugan teh mau urekna 2 kur hiji jadi aing teu tangan upan loba. Tanganna parang pangajeng maneh aing neang ka dia apa dia nempo. Bonteng geus beak horeng teh. Tah berarti atuh aing udah kemarin pan janjina ge
cek urang ge 2 minggu, ieu paman 2 minggu leuwih geus ka 3 minggu. Eueuhnya diala tuh dijual kurang teh ka pasar, kan nyawa sorangan meureunnan. Kalau timun mah henteu bisa dilama-lama, cek urang Sunda mangkana teh lama-lama mah jadi takokak cenah enggak enak. Oh, takokak geuningan eta sia mah kadua. Ada mah kieu da wing memang salah wing istilah mah janji 2 minggu, plek 3 minggu yang ka dieu. Tapi kan meureunna nari masalah duit mah pan. Oh, anggar eta masalah duit mah utang mah. Oh, eta mah ieu kene ku urang rekenangan sajian barang. Aya duit mah da geus kapake ti kamari oge geus aya meuli deui bini tuh ayeuna mah aya paling alaeun oge tinggal kacang meureunnan jeung itu tuh paria. Oh, paria itu Oh, jeung kacang itu. kacang nu di belah ditu. Oh, kan bae da eta ge istilah nama memang nama asup pada masalah kan MBG mah. Oh. Kan tadi mah si Wawan ka aing kur nawarkeun leunca mah anjir teu asup pada MBG teh. Ari kacang jeung paria mah asup. Aduh dah aing kumaha da ketempona teh ayeuna paling-paling kacang jiga rada lila keneh. Oh, atuh da kumaha deui dawuh deui tuh parepan kitu keneh karek geus sumurak meureun teh dieun oge. Geus engke mah paman tah tinggal ala wae paria jeung kacang misi sakirana teu nutup kana hutang 1 juta kop tah pare ala. Oh. Ya. Ulah kan beda. Man sakitu mah siapin pinter euy ka aing pan lamun istilahna mah eta duit 1 juta ku aing lamun digolangkeun ti kamari aya lila deui. Pinter sakitu mah otak maneh. Mana aya hakana mah? Aya tenang ya buboy sampel. Oh lah geus eta sakali lah. Ya, ya mah. Terus lah tong loba cacarita da urusan mah geus beres kitu jadi nanya ayeuna mah mending keneh ngopi heula ya teh. Ada panas ini euy. Penting ieu. Oh, da hasna di leuweung mah kieu. Tenang deui. Ieu barang alusna we. Tuh. Aduh, meuni kieu tuh alus. Tuh, Anjir. Nah, ieu mah sampo teh koneng kieu aman sia teh. nu kieu nu disebut sampo mantega teh. Kieu. Jadi itu kudu dimake mantega deui geus ieu mah. Oh nya. Kok. San. Encan melak loba ya teh karek percobaan. Pan mah rek tina loba ngarah boga jualeun. Entah engke mah aing rek narima sampo teh. Heeh. Aing ayeuna boga channel. Alhamdulillah. Aya order eta sampo teh mun aya mah. Keur ka hajin sok. Ek nya naon cenah teh? Cenah mah rek opak. Ek Mata musisi loba sampo heuh. Aing boga channel mah aing. Siap. Buangan keur ka hajin sok. Wah, eta mah atuh meureun nyeunaan opak ngaberi kitu mah butuhna ge mah teu tonan meureun poenya. Eta mah make alatna ge mesinna ge canggih. Anjir, geus modern meureun. Modern bukan nama mah. Dari ngante kan aing oge sejarah ning rek masuk barang kamehna teh aing rek ngalamar jadi karyawan. Kamehna teh Jadi tukang naon? katanya pada aing teh meureun kerja tadi di interview lah. Nanyakeun lamun aing ka dieu ngalamar kumaha jasa naon gitu. Kan cek uing mah mending keneh lamun ke cenah hayang jadi bagian naon cenah paman ieu teh mending keneh jadi tukang ngasaan. Oh gitu. Oh nya. Jadi tukang ngasaan nanya. Tukang ngasaan. Orang geus kitu nya. Fokus lah. Oke.